Kang menta rujukan niat puasa sabulan full taklid ka Imam Malik. Jawabanana tiasa ditingali dina kitab Bajuri juz kahiji halaman 288. Wa indal imami Malikin sareng mungguh Imam Malik mah annahu yakfi bahwa sanyana cenah cukup aliasah naon niatu saumi jami'i syahri niat puasa sakabehna sabulaneun fi awali lailatin minhu dina awal malam tina Ramadan. Wali Syafi'i takliduhu fi dzalika. Jalma anu bermadzhab Syafi'i boleh taklid ka Imam Malik dina masalah niat sabulaneun li allayansa an niyata fi lailatin fayahtajul qada supaya si jalma tatkala poho niat ti peuting ti beurangna masih keneh bisa tuluykeun puasa oge teu kudu qada dan geus niat sabulaneun. Kan kade dina niatna kudu make bahasa taklid ka Imam Malik. Modelkeun nawaitu shauma jami'a syahri ramadhani hadhihi sanati taklidan lil imami Malikin fardhon lillahi ta'ala.